Alhamdulillah, kita sudah minta izin kepada yang punya wilayah para leluhur kita ya. AA2 masih ngecari masih elnya balapeti paketua BPD anu manang atur posisi balapeti di api bapak BPD mana adai bapak BPD lawan boda bapak BPD anu bagus lawan boda bola merah bapak BPD tapi mau yang nakongan bapak BPD sayang kapungkur bapak BPD anu bagus katung taritu iraha patapadei bapak BPD mana menjamin bapak tua BPD bodorak bodorak pinangari bapak tua BPD dong dipakai nyari hati kedua kadang taruh BPD banyak ada sayang Bang Dewan Iskandar ditunggu. Ketua Karang Taruna Bang Dewan Iskandar. Ketua BPD. Ketua LPN. Ayo ditunggu. Ketua Iskandar Ketua Karang Taruna. Pak Iskandar apa bagus? Pak Iskandar ketua Karang Taruna lawan
Iskandar deui wayate mah Pak Iskandar ketua Karang wayang dengan berlambang Pak Iskandar deui sayang deui tanang menjalmina. Oke, dilanjut. Ho, 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 Pak Iskandar atuh kamana Pak Iskandar deui bangga Pak Iskandar. jangan tenang Iya. Pak Iskandar deui Pak Iskandar hadir. mosono Ho, 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 ho. diri mah Pak Iskandar deui nya diri mah jadi Lanjut. Makasih Pak Iskandar. emot barapeting Pak Iskandar deui sayang lidah rosa Ini ketua Karang Taruna mana ini? badan tanah sauyunan Iya. Pak Iskandar Siap. aturan abdi mosono Ho, 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 ho. lain-lain Pak Iskandar dadau nawe ilang sabar di kawaran Pak Iskandar deui aturan abdi mosono kuring mah Pak Iskandar ketua Sawer, sawer. Pak Iskandar deui haturan tinggal kapayun hatur abdi musono aditu bogo jadi obatku kabogo araya kote aditu kumaha Pak Iskandar adia kumaha Pak Iskandar deui pada bogona anu eta nya aku bageurna anu ieu nya aku sabarana anu itu nya aku belana Pak Iskandar ketua Karang Taruna aduh ieu loba nu datang Iya. dukelingan ning meseme Pengennya dangdutin. pemuda yang jadi impian pemuda punya anak jadi impian pujaan jadi bayangan dukelingan ning matane dukelingan ning meseme pemuda pujaan jadi rebutan pemuda
omongi kelingan janjine bakal larang bayangan aduh bayangan mata pikiran Lanjut. gelisah ora Bang bakal RW, Bang RT hadir. sangka-sangka Bentar, Wayah, bentar.
Terima kasih Bapak, ini yang punya pasukan bukan main ya. Nah, ini aku. Dari Dusun 7. Mapastil mawari
kecandraan Siliwangi kecepatan zaman ada kali Papua duka maksud pada jarak Siliwangi ayeuna rek kondangan mapet tiap pawarisan kudu kalau kecandraan anu mana mapat ya pawarisan kudu baru kecandraan Siliwangi rek kawin geuningan mah sok siang kalah daku ada kode disarangan Pamandor Anton anu bageus aturan dilujeng tepang Pamandor Anton kasadaya kaum dangu Pamandor Anton kaum dangu Pamandor Ndin lain-lain daun awi lan sabareng Pamandor Ndin ngadeui Pamandor Anton deui lan sabareng ditawuran Pamandor Ndin anu mana Pamandor Ndin ngadeui aturan dilujeng tepang malela dianggo palan dianggo mah kerja janji anu mana tinggalan kapayungan Ratu Galung pucuk umur rahama Pamandor Yasin kecandraan deui Pamandor Yasin anu mana aturan dilujeng tepang malela dianggo palang dianggo pakerjayaan rek jadi ulah kepala Pamandor Ndin urang silih bela pasti anu mana geuningan mapet anu mana malela dianggo pala dianggo Pamandor Ndin dianggo pakerjayaan rek jadi ulah kepala urang silih bela pasti aturan dilujeng tepang kasadaya Mangga silakan Babe. angka 2 angka 3 ditulis mah geuningan ditulis dina lemari Bang Alex Samboja para Patemang Ermawar Pertemi ya punya wilayah kaca korek kaca piring
anu mana pertemi enggal-enggal kapayuna kapok para kapus dari iraha patepadai air andi iraha patepadai kemana kemana ikan gaji Balera kato jebula Amandar anton anu bager anu mahana Amandar anton dina seni dina seni hati-hati di barongan aku agama Amandar anton anu bager anu mahana mongapa Bung Alex Samboja Amandar anton siledarosa luka hati. iya sakan jantana sauyuna Pak RW endi anu bagus mama sama jamin mah Pak RW endi bola rekma Pak RW endi bola rekma iya Pak RW endi bola rekma tonggo-tonggo Amandar anton mana jamin di mana ngadiri Amandar anton masih cari masih Pak RW Yasin pulang kajo-jona teri Pak RW Yasin ada ide sayang Pak RW orang pemana Pak RT misei amanahnya biar payung Pak RT nor hancuran api nusono Pak RT adung adai dai sayang pada amat apa mana mengapa pada amat diledarosa Padangkan aman anu mana Pak RT pada ide sayang Pak RT hari ini Pak RT anu bagus hari ini anak BKL Pak RW Yasin haturan api nusono di sarana Pak RT urang anu mana ada ide sayang miku anu kalawatan api impi sarungnya tiga anu Pak RW anu mana labotosna salirat semua sarung abdi Amandar anton impian tujuan ulah semua segitu
jadi